Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Waya nanya sedih mau edei. Waya nanya sedih mau edei. Waya na. Menyok. Nah, imah geus moe wayah kieu di dieu. Han, apaan? Apaan mama neng dipake, pinu. Jadi mas mainnya ada dia. Boleh kan? Oh gitu tati Imas. Ya geus atuh bunda di telanya. Menyok. Nyak. Nah, si bunda teh mau kertasnya. Buah bodak minta tanda tangan ke Pak RT. Padahal mah Kak Imas we nya. Apaanan Imas calon ibu RT. Bunda, dek mana gaya gitu? Maknya, dek aya perlu bunda teh mama neng. Aya perlu naon ieu teh bunda meni asa kutu tumbenan? Maknya, jadi kieu ieu teh mama neng. Tumben eta saya saguludug curhat. Suatu kali bunda sok di dieu cari tanah. Nah, ci bunda ka imah mama neng nya. Naon? Wayahna. Jadi aya naon atuh ieu teh bunda? Jeung mama anu kitu sagala berkas eta teh di ka mana? Padahal bunda teh ada ke pengadilan agama mama neng. Har, nah jeung ka pengadilan agama sagala. Aya naon ieu teh? Diganti agama atau naon? Jadi kieu mama neng. Nya bunda teh dek cerai wilah yang si ayah teh. Har ieu teh aya naon jeung dek cerai sagala? Aya masalah naon bunda? Nya jadinya si ayah teh tara balik ka imah mama neng. Sok cicing we di ditu di mitoha di indungna. Har, nah cicing we di imah mitoha eta teh bunda aya di dieu pamajikan diantep. Oh nya eta mama neng. Nya jadinya mun aya masalah teh eta mah indungna we dibela. Ari bundanya sebagai pamajikanna teu dibela mama neng. Bunda teh capek iya teh capek. Har, gitu geuning buka salah kita wawadukan bunda. Ngan geus diomongkeun encan ieu teh dek cerai teh jeung salaki. Sugan bisa kene diomongkeun. Henteu mama neng, apana bunda mah rek mere surprise kita. Surprise urang cerai. Gitu. Meni juga YouTuber wae surprise ieu. Omongkeun heula ka salaki. Sugan we masih kene bisa dipertahankeun eta rumah tanggana. Menya. Geus teu kuat bunda mah ieu teh mama neng jeung si ayah teh. Nyong, ari engke lamun rek minjem Mang Emo kumaha? Apaan kudu aya buku suami istri lain buku nikah? Sok sia, ayo. Menyak. Oh, kayaknya mama neng, lamun bunda cerai meureun. Jadi janda meureun. Teu bisa ngeta nginjem Mang Emo nya. Kumaha atuh nya? Ari kitu mah atuh bunda mau jadi eta cerai jeung si ayah. Menyak. Tah kita atuh bunda sing sabarnya sugan we engke mah si ayah teh atuh engke mah sadar ka bunda teh jadi cinta lagi. Menya. Wae we mama neng teh sadar ge nu penting mah bunda bisa minjem Mang Emo. Da ieu kan berkas atuh mama neng. Foto engke patut geusnya bunda balik heula mangga. Nya bunda ayahnya jelema teh ku kituna teu jadi cerai eta demi Bang Emo. Bang Emo sejati pisan eta mah si bunda. Janji nasabah. I might kill my ex. Har, nah bunda jeung balik deui. Menya, tak kunaon Mas da. I might kill my ex. Not the best idea. Geus naonnya si bunda diten mama neng. Geus ngomongkeun ibu RT baru merenya. Geus nyusunai Mas mah, apaan leungeunna teu menang rorombehan aya jadi ibu RT mah. Kumaha cenah grup teh meni can aya update wae. Jeung ieu teh di Imas seueuhan loba. Meni haroream nyeuseuna ge. Si Imas ka mana nya? Waya nanya sedih moe deui. Har, eta jeung suara si Imas. Imas, ka dieu. Naon Bu Erna? Cing lah, Bu Erna teh ngalondri ieu ka maneh? Loba teh eta teh Bu Erna. Apana ayeuna mah nya? Imas teh teu meunang loba-loba teuing ngalondrina, nyeuseuna bisi rorombehan ka leungeunna. Meni sia mah kos nu heueuh teh Imas. Bari jeung lain rorombeheun atuh sasanggaleun dina leungeun mah. Rorombeheun mah dina suku atuh. Oh, eta maksudna teh Bu Erna. Engke leungeunna bisi sasanggaleun. Ngan Berna, Mas cek curhat ieu. Naon atuh Imas, sok buru nyarita ka Bu Erna. Tapi teu ada baju-bajunya, Imas teh era. Moal atuh Imas, aya ka Bu Erna mah sudah pasti informasina nya alias carita Imas tidak akan menyebar kemana-mana. Meureun eta oge. Pasti. Benernya. Ya Imas diuk atuh nyari tanah.
Jadi kieu nya teh Bu Erna. Imas teh nahanya kepikiran wae gitu jadi ibu RT. Cing atuh Imas meni bari cicing nyari teh. Tapi nah mana bet kepikiran jadi ibu RT gitu. Panan, kamu teh kieu nya Bu Erna. Tapi nya dipikir-pikir mah Pak RT teh imut. Orangna kekurit cuman hiji kieu. Jeung lamun Imas jeung Pak RT meureun jadi ibu RT Imas. Oh, oke bener kayaknya. Tapi aku udah jual mahal. Punten ceu. Mangga. Gening anggar mung ka Pak RT nya. Tuh kan, bener Pak RT teh meni imut kitu nya. Dipikir-pikir lah ku Imas lamun Imas jadi ibu RT kumaha nya. Gitu. Tapi dah dipikir-pikir mah Pak RT teh imut gitu. Jiga anu nya, nu leutik-leutik teh. Jiga jenglot. Nah, imut teh jiga jenglot tadi mana Imas? Kamari wangan pisan. Terus jiga naon atuh? Jiga labubu. Muah, eta mah orang jiga cepotan. Imas lah kumaha maneh we. Nah, terus naon deui? Imas teh kepikiran wae di kamari. Kunaonna? Cinta meureun eta mah Imas ka Pak RT. Cintanya? Anya Imas jatuh cinta ka Pak RT. Anya, tong gitu bener. Imas jadi era. Punten ibu-ibu. Ini geuleuh eta si waduk jual mahal. Mending kitu wae ka Pak RT teh. Imutnya. Misalnya Mas mah balik bisi iya kan. Bisa jadi ibu RT. Gimana? Hari Mas, ieu kumaha tuh sisan Bu Erna? Dadah Bu Erna. Ibu RT balik heula nya. Teu balik pisahnya si Imas. Jadi we Bu Erna teh kudu nyeuseut sorangan nah haroream. Are sia Haikal keur naon nya? Ka warung si Bunda kitu Neng ingin mencari perhatian Haikal. Kamana maneh Neng? Jeung peporengesan kitu di anu alus we. Neng mah ka imah si Jasmine. Dadah Mom. Kunaon budak teh nya? Bobo geus bager ieu mah. Mama Neng. Naon atuh Ibu Haji meni kudu jojorewokan. Aya itu si Mama di imah meni gandeng. Oh kitu eta teh Neng. Nya enggeus atuh Ibu Haji kajeronya mangga. Kunaon si Ibu Haji teh meni sok jojorewokan wae. Jiga orang utan pisan Mama Neng. Ieu mending halan. Awas isi gopi. Awas. Sing atuh Ibu Haji ingin jeung Uyah. Itu di imah bea. Heuh jeung cokot lah. Kopi, eta awas mobil kopi. Nya atuh nya aya kitu mah. Mas Bu Haji anyar. Tuh kan katabrak da ieu yeuh. Haji burung jeung halangan. Jadi we si kopina teh kadeuleu aya mobil. Warung lagi nutup geuning. Atuh neng jadi caper ieu mah kasih Haikal. Emang Jasmine lah. Aya teh nya si Jasmine. Tong kena jendela. Geuning ieu aya Uyah. Har, naon eta? Nugget ieu teh. Har, heueuh geuning nugget. Sangu Ibu Haji sanang sekalian mah jeung ieu nya. Tuh kan, jadi we dibengker balik pisan si Gopi. Nuhunnya Mama Neng, Ibu Haji mulang heula. Mangga. Jeung sagala dibawa sagala eta. Mama Neng. Bu Haji. Dasar eta mah haji burung, kuat ka jeung sangu-sanguna digubug. Aya galon geuning. Cepet haji burung. Meni nelponan wae deh. Halo. Si Jasmine kan nelpon ieu mah. Nekeun Iya halo. Meni ada apa? Pasti ieu mah anu sok ngechat si Jasmine dan kamari-kamari. Ya udah atuh apa Haikal? Nah Haikal. Buah-buah anu sok ngechat si Jasmine teh. Ya Haikal. Nih sok atuh mau ketemu di mana? Jadi selama itu si Jasmine teh deket ke dengan si Haikal, tapi di belakang Neng. Naon eta nya? Naon sih meni aweuna naon oge? Ya halo sok mau di mana atuh? Neng teh nyangka pisan ka si Jasmine. Ternyata si Jasmine teh babaturan. Tapi naha? Ningkung di tukang. Padahal kan si Jasmine teh apal, Neng teh bogo ka si Haikal. Nah, kelaka di deket aku si Jasmine.
Aduh, meni panas kieu. ST, Neng bade ST. Aduh, kunaon Neng? Ulah cerik, tong diceng-cerikan. Aduh. Har, ST. Dah haji burung mending adu reksa pisan. Jadi aing teh kudu nyangu deui ah. Dasar pisan harus tuyung eta mah haji kelo. Nun aing mana Neng? Karana Neng pisan sia teh. Nun atuh mah meuni sok rek jarekan mah. Meuni ulu ngarti pisan ka Neng teh. Har, kunaon udah tehnya? Aya masalah gitu? Hah, si Gopi geus dari geuning? Salah bes anjing. Janji nasabah. Expect gak? Sama nih. Wah, nanya deui moe deui. Dah. Ibu bergoyang banget di atas nanti.